kami dagang yang rada-rada Nasya. Cimang kuatin kane prak kieu jualan naon? Ai baik teh tukang cilung baru dah. Ai sukan teh tukang kadaharan lato-lato, lato-lato meunana di mana mah? Arang di Selawegan teh alas, ya ieu mah bener-bener genyal gurihna teu katulungan. Maju santai kayak tukang bakso bakar cenah teh. Moal teh 5.000 geus menang 5 tusuk heuh. Ari si kami mah yang 5.000 teh menang 500 tusuk bisa tuh mah. Aduh kan ieu si mah ngabubuhan wistasuna bener-bener menyatu dengan baik. Ini mah bener-bener membuat panon si kami molotov. Ngapung santai kayak tukang batagor cenah teh. Moal teh 5.000 geus menang loba heuh. Isi 50 juta kali baru dah kita mending ngeunang teh. Ya Allah, ku si kami uyup saja bumbu-bumbu kacang sapancieun. Aduh kan ieu teh mending ngeunah pisan. Mun santai kayak tukang cakwe cenah teh ditanyakeun geus pasti nu kieu mah ngeunah. Saking gugeunah lagi cakwe keluarga kahayang ngamuk hayang dicarekan ieu cakwena. Urusan di koros sudah tidak bisa ditanggulangi. Moal teh susu murni sameon hargana teh 3.000. Barang dirego teh alas siam ni segar pisan. Ini mah benar-benar membanjur ti koros kami dengan baik. Aduh kan ieu teh mending segar pisan. Lanjut part 2 tes teh mana lagi?